Sampurasun patepang dari sareng abdi Alika serepet serebeu dina acara Warta Sunda dina dinten Sabtu kaping 17 September 2025. Pemirsa, penyaluran makan bergizi gratis perantos disalurkan ke sekolah-sekolah nu aya di kota Sukabumi. Hal ieu pasti mengaruhan kana pedagang-pedagang anu dagang di. Ayo urang nonton wawancara rerencangan abdi anu tos aya di studio 2. Silahkan Kak Alia. Sekarang Abdi Ayala di Studio 2. Abdi bade ngawawancara salah seorang pedagang UMKM anu jualan di sana. Ibu punten namina saha? Sareng Ibu Eka. Ibu kumaha dampak MBG kangge anu jualan di sana? Dampakna ngaruh pisannya ayeuna teh kana icalan teh jadi omset menurun drastis pokona mah da meureunang ayeuna mah murang kalima tos warareg jadi we aya nu jajan aya nu jajan paling saalir gitu teu saperti biasa-biasa. Tuh panas nih. Wah, ada ini. Wah, ada yang seger. Seger banget. Bang, teri emang seger banget. Kalau agak seger mah ya teh jenak. Teh dan gulanya asli, beneran asli. Asli lah bang, emang kayak janji lu. Teri ya. Itu deket ini Mi. Pemirsa, hiji tangker gas ngabeledug di Meksiko menewaskan 3 jalma sareng 70 jalma luka-luka. Guys, hal ieu bakal disampaikan ku wartawan abdi di studio 3. Truk gas bitu di Meksiko City hiji truk tangki gas anu ngangkut 48.500 liter bitu saatasna ngagebrak di jalan raya Iztapalapa, Mexico City, Rebo, bulan September 2025. Dampak bitu tidak 18 diantarana parah kalebet orok sareng balita. Hampir 30 kendaraan kahuruan. Seuneu sareng haseup ngabuleh luhur pisan di wewengkon Ledakan misterius di Pamulang subuh tadi ngarewaskeun warga. 8 imah hancur sareng sababaraha warga luka-luka. Ayeuna urang langsung ka lapangan tawan simkuring parantos siap sareng laporan panganyarna. Mangga Kak Asan di studio 4. Badan ngageterkeun padumukan di Jalan Talas 2. Pondok Cabe Ilir, Pamulang Tangsel dinten Jumaah 12 September subuh. Kejadian ieu ngajadikeun warga paranik, ngaruksak 8 imah, 4 rusak parah, 4 rusak ringan, sareng ngalukaan 7 warga. Polres Tangsel AKBP Victor Ingkiriwang nyebutkeun bitu lumangsung kira-kira pukul 5.15 hingga 5.30 WIB. Dulu korban luka parah ayeuna menuju dirawat intensif. Sedangkan 4 korban anu luka ringan parantos biasa muli. Enak tapi dompet aman. Sini gue kasih tahu rahasianya. Dulu tiap sore gue suka nyari cemilan, tapi bingung yang enak dan gak bikin kantong jebol. Sampai akhirnya nemu Hatari si Hongpaf rasa kelapa, renyah, manisnya pas, dan wanginya bikin nagih. Cocok buat ngemil santai atau temen ngopi. Harganya juga ramah banget. Uhun hatur nuhun ka Asan anu parantos ngalaporkeun di lokasi. Sakitu wae warta anu biasa didugikeun dina enjing ieu. Ia aya mangpaatna kurang tepang deui dina acara salajengna. Dina waktos anu sami. Tetap semangat, abdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.